Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Dawuh kapihatur kasepuhan pupuh lembur ais pangampi lingkungan masyarakat kampung Raja Desa RT RW 05 Desa Cipaku. Hormaten simkuring utami pun lanceuk kersana Kang Ustad Ujang Supriyatna anu dina waktos ayeuna parantos masihan lolongkrang waktos ibu kanggo simkuring kanggo silaturahmi dina wanci kiwari mangsa ayeuna anu mudah-mudahan asbabna wengi ayeuna simkuring nepangan bapak kalih ibu urang ieu sadayana sing janten wasilah lungsurna rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina riungan model kieu rek di mana wae lamun kumpul tilu rupa pasti yang yakin ngadatangkeun rahmat jeung barokah Allah. Jadi setiap lamun urang hayang dina riungan hayang ngadatangkeun rahmat hayang ngadatangkeun barokah Allah saketika kudu kumpul anu tilu perkara. Naon nu tilu teh? Hiji, setiap riungan kudu aya unsur silaturahmi, mengkeut rasa kacinta kadeudeuh jeung sasama. Model kieu pasti ngariung jeung tatangga jeung baraya sanajan satu kangen silih omongkeun oge. Da moal poa anu panglana silih omongkeun jeung tatangga eta. Nya ceuk. Rumaos teh? Keun mah akur hartina urang teh hirup kumu jeung tatangga teu ngadongengkeun tatangga bibir teh ateu. Keur sarua. Silaturahmi tina silaturahmi aya geus aya silaturahmi teh karilu kaduana kudu kumpul nu kadua teh naon aya jerona anu jadi dongeng teh ngandung atta mibanda eusina aya nu manfaat kurung ilmu pangaweruh. Jadi keur didongengkeun teh naon ilmu. Jadi ibu ece akang sadayana lamun ngariung ngadongengkeun ilmu yakin ngadorong barokah Allah lo lungsur. Model tadi nu tadi mah beda. Lamun urang ngariung ngomongkeun tatangga lain barokah lain rahmat nu datang tapi laknat. Mau kami ngata karesepnya tekan mah eta teh karesepuran. Katilu hiji tadi silaturahmi, kadua ilmu nu katilu lamun dina riungan aya eusina silih doakeun. Tah tilu eta. Hiji naon tadi teh silaturahmi, kadua nu ngadongengkeun teh ilmu, katilu silih doa. Di mana atuh minangna nu kitu ayana? Di Jolodog atau di ya mah teu usumnya Jolodog aya Jolodog di dieu. Di teras batur, di warung batur, di jalan atau di mana biasana anu kumpul tilu eta teh? Di pangaosan. Getol orang dia naos. Beda nama malam minggu jeung malam Jumat. Jeung lobana siga kieu malam Jumat. Henteu. Da ieu mah rada beda, da ieu mah dume ieu tahadus bini mah kaduana maulid atanapi disebut orang Cikanjung mah dibeutkeun muludan kata mah Agustusan. Syukuran. Benernya?
Akan baik ieu mah loba tah hayang timbul barokah jang urang raja desa jang RT 3 RW 5 hayang ciri barokah bakda ti dieu malam Jumaah malam Minggu loba teh siga kieu amin ya Allah ya Rabbal bisa mah loba siga kieu moal akan baik karena ikhtiar ya Kang ya di pangajian mah tangga nah buat aya silaturahmi dapang babari na silaturahmi dan tadi pengajian punten anu osok silih omongkeun jeung tetangga ece jeung iblis silih omongkeun asup nu pangajian ka pangawasan pasti nu pangheulana nempelkeun dua dampal panangan silih rasana jangan di tukang silih omong jadi Kang lamun urang pamajikan urang ahli sok ngomongkeun batur tong dicare nah betul dicarek sok hayang matil mah ada sok punten intina mah abdi ge hiji wakos abdi nyarios keun bae silih omongkeun oge nah cenah ajengan teh tebalik mah nya ceramah nyebutkeun teu bae silih omong sok dalam dicarek ku abdi ge meureun teh jarang mah sok aja nya oh kamu nyerenteng rek saha nu kitu nya tapi abdi mere solusi kira-kira hese urang ngeureunang silih omongkeun kudu getol ngaji naon sababna kudu getol ngaji tadi teh asup assalamualaikum sasalaman eceun abdi hapunten ibi abdi hapunten pan kamari mah silih omongkeun nya asup ke ka pangajian silih urang balik ke pengajian ngomongkeun deui tong leutik hate da minggu hareup panggih deui di pangaji kira-kira anu urang hese eureun ngomongkeun batur kudu getol ngaji ini mah silih hampura kitu Kang cik hartos teh ce nya bakal getol colongkeun we punten utara ngaji mah ceuk utara ngaji ieu teh karasan punten teu ngaji cek aing ngopikeun cariosan abdi tuh geuning ka tukang anu pangajian ge anger we sok ngomongkeun batur aya kitu nya ada Kang abdi sering di mana wae Kang Ujang geuning geus bosen ngadenge bahasa abdi dari pangajian mah dua rupa penyakitna teh lamun teu nurutan pasti ngomongkeun batur terusnya lamun teu nurutan pasti ngomongkeun da cuculik urang mah lamun panon bentak bibir teu deh cicing lamun bibir balem panon ngilu peureum eta teh dipangaji keun bae kitu keun bae wios nurutan ih ganjaran kontan Pak Mang ganjaran kontan imam udah mal mungkin urang dia Pak RT di dia angkat Kang Ujang ece angkat ke pengawasan malam Jumaah malam Minggu hari ge jopo we panon teh beureum dah tunduh dah teu hayang teu niatan ti imam mah nah walak tunggu dah hese dipager ge we nyopeureum we da ciri tas ngaji mah jadi kenal terusnya cengar deui coba cek mau maling antara nunutan awewe mun teu nunutan anu bulan keur ningali tatangga anu tiungna beda sok anu merhatikeun tiungna beda komo nu kakara ngaji mah kana gamurudan nu kang dimat kang jang ngeunah jeung urang dieu mah komo bubungkul mah komo nu kakara ngaji mah anu licem jeung sagala patong diunggeureunkeun ka desia punten anu anyar ngaji mah bah tong ngagenggeureukeun urang teh kudu alhamdulillah keun bae sok rajeun jadi omong tumben si eta ngaji sok aya gitu tumben si eta ngaji Assalamualaikum waalaikumsalam anda licem apal anda licem bibir burahay jeung sagala rupa dari kapangajian sagala dipake runcung teh leungeun ge sasalaman ge hapunten aya nu kitu kan bae nu digenggeurkeun nu penting idit ngaji faktor kahiji ngaji heula joro-joro cek utara teh mending ciga aing atuh keur ngaji daripada kitu mah udah diperhatikeun pakaian teh mah
tiung kayak mah sagala rupa ngomongkeun sagala rupa cek abdi ge lamun teu nunutan ngomongkeun batur ngomongkeun tatangga ngomongkeun baraya candak teh candak ngaji mah terus nah abad abdi apa da unggal di pangajian kayak gitu rek ditongol si ngalomang nah abad ari abad da abdi ge di madrasah gitu candak teh ibu-ibu teh geus curiga komo nu ngajina sok entosan pan nu ngaos teh no ieu mah jangan teh dituduheun asa gitu kan dia dituduheun aya nu heuras eta mah sok sidir campir ajengan eta mah moal boha nu dibahasna teh eta bener sianya selisihkeun dingikeun sakedeung ngabahas eta dikesakeun teh teh bener nah cenah eta anu dibahasna teh mun eueuh ka bosen keun bae ibu keun bae kang naon sababna da puseurna majelis taklim puseurna di pangaosan urang kumpul ngariung keun urang can bisa ngomekeun can bisa menerkeun laku lampakeun naon hartina sugan jeung sugan urang kumpul ngariung dinya ngadorong jadi sumangetna ngaji ngesumangat makirahu meresaetik-saetik jadi lempes hati amin ya Allah ya Rabbal omo dina malam minggu malam unggal tradisi bosen cenah kitu wae panteu aneh urang tong hariwang pangi Rabiul Awal aya mulud dan pangi bulan Rajab aya Rajaban jero namana haji matak ibu bapak ada sing getol ngaji niatan matak tadi diniatan ku abdi ya nawaitu an ahdura maulida mislama nawabihi aslafu nasolihun penting ayeuna niatan ngalengkahkeun dua dampak suku jeung lengkahna leungeun jeung kepatna panon jeung paninggalna cepil jeung pangganguna ge cari di tempat dan di bumi angkat masing-masing niatan aing hadir ece hadir ibi hadir mang hadir ka dieu teh sajabi takdim kana syahril wiladatin nabi tong aneh tong asa-asa tong hariwang kikilan teh dageus aya mislamana wabihi samisil diungan kieu teh samisil ngagungkeun dina Rabiul Awal ieu teh geus aya contoh salafuna sholih golongan jalma-jalma anu saroleh anu hirup kapungkur aya nu ngagungkeun lahirna junjunan Kangjeng Rasul si urang dia anu ngabidahkeun aya nu ngabidahkeun tara aya nu ngatur resepkeun kana muludan eueuh di dieu resep urang dieu mah muludan alhamdulillah mun resep mah pasti hadir kabehnya hadir kabeh teu eukeun bae lah eukeun bae anggap we teu hadir di resep aslafuna sholihin kade niatna teh wa bi niati ziyadatil imani wa taqwa kudu kumpul barokah rahmat Allah teh nalika aya panggung hebat kieu teh ageung kieu teh agreng kieu teh ziyadatil iman wa taqwa kudu jadi nambahan tingkatkeun iman jeung takwa urang sadaya eta cirina barokah lamun ba'dana hasil kikieun teu aya tapakna jeung urang dieu teh ngaji anger kaleke ka masjid seuseut berjamaah henteu ningkatkeun iman jeung takwa naudzubillahi min resep urang muludan abdi ge dicikanceun resep gede harapan ageung harapan kumpul ngariung siga kieu teh dadi jero nama silaturahmi ngaji jeung silih doa eta pokokna dibungkus kungaran penting ayeuna kungaran mulu dan dibungkus kungaran tasyakuran cek budak orang teh cik ngaji ari kikilan teh di mana mimitina ada cek peda mah tidak mana bi teh aya muludan teh bah ade kieu punten sejarah ieu ada serius Pak ibu anu nunutan geutakeun rasa kedeung serius bisi salah balik kebejaan itu dapang tarifnya ngeunaheun
tuh naon ya teh abad kagenep hijriah kurang kencang ya abad kagenep hijriah di Irak Kurdistan aya gubernur Irbil ngaranna teh gubernur Irbil ngaranna Malik Mudoppar lamun kesajengan sok ngaos mana dina Batur Muin aya Malik Mudoppar saha Malik Mudoppar teh pamimpin zaman harita anu taat patuh Pak dina abad kagenep hijriah anjeunna ngumpulkeun sadaya masyarakat ngumpulkeun sadayana warga masyarakat tokoh agama tokoh masyarakat pamimpin para pamuda rek lubeung karo miskin dikumpulkeun beneran dina sasi Rabiul Awal arane harita teh nah cenah Malik Mudoppar bet kumpulkeun ditaros ya Malik Mudoppar naon sababna sarira ngumpulkeun sadaya warga masyarakat aya naon tarati sasari waler Malik Mudoppar kupingkeun dahukeun sadayana dina abad kagenep ceuk Malik Mudoppar kami ngahaja kumpulkeun warga masyarakat kami dina bulan ieu teh boga kabunga mata kami syukur ka Allah Subhanahu wa taala syukur naon ya Malik Mudoppar ceuk Malik Mudoppar kami teh bunga bagja naon yen dina bulan ieu tegesna dina bulan Rabiul Awal kami dikersakeun ditakdirkeun ku Allah hirup di akhir zaman boga kasempetan nuturkeun nabi sinelir nuturkeun rasul nu pinunjul anu asmana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malik Mudoppar kami teh syukuran ka Allah maka dina harita tong ngariwang masyarakat anu cacat kulitan kanu miskin kumpul ngariung kami syukuran ceuk Malik Mudoppar ge diuk dahar mata ciri khas bu mun murudan mah beres murudan sok aya dahar kan di sami sok aya beda abdi can katingali ku abdi can katawaran deui di dapur jojo nyaritakeun Malik Mudoppar nah ka mana di tempat paras mana teh kadeleh lain teh cenah ka mana ieu mah keur nyaritakeun ieu mah sing horeng aya meureun aya banyak kanu murudan mah ajengan kah kanu murudan tong poro masyarakat biasa bet ajengan ge hejo kana teliheun mah antara katempo wungkul orang santos tukang acan nih ripuh akan baik hitung-hitung mulu Malik Mudoppar ge teu hayang di Sumang Pak Bu kade kumpul sok taruang anu kira-kira teu beak bawa ka imah masing-masing Allah kata serius ini Pak sejarah nyatet aya teh nu baleung harita pamimpin harita kela-kela ieu Malik Mudoppar naonna da kami ge hayang kaasup golongan syukur ka Allah boga nabi nu ngaran Muhammad aya teh Malik Mudoppar enteng lamun hayang mah tulutan kami ngantong ayeuna taun hareup atuh taun hareup mah teh ngabring Bu dina bulan Rabiul Awal teh di Irbil Malik Mudoppar nanyakeun kurnyung nu beunghar bos teu kasar nama da boga juragan sapi beureun sapi meureun itu mah onta meureun nya beuring ngabringkeun deh naon mawa ka Irbil naon rek muludan kurnyung ajengan mun aya nama ajengan bahasa ulama ahli agama make syairan kumpul mawa make tatabuhan naon da kami mah teu boga hartana tapi kami boga kumpul syair jeung para santri rek naon syukur erek mulut dan erek naon tasakuran boga nabi nu ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecepek we jalma nu teu boga mah geus kolot ya Malik Mudoppar abdi teh kolot geus taweh lempang geus bongkok jeung hingga harta banda ilmu teu nyampak harta teu boga kumaha da emak ge da ibi ge da ece ge da akang ge hayang muludan ceuk Malik Mudoppar tong hariwang
boga hartana jang muludan, boga ilmuna jang muludan, boga tanagana jang muludan. Kumaha harta teu boga, ilmu teu nyampah, tanaga geus reuseuh, kumaha tinggal datang ka nu muludan. Ada lengo era teu iuran, tinggal dahar. Eta ge sarua mulud. Naon sababna? Da ieu teh syukur yang sadaya nu matak penting ayeuna kumpulna urang dieu acara dina bulan Rabiul Awal ieu bisi anu teresepeun tatangga urang di luar anu teresepeun kana muludan ieu teh disebut lagi syukuran. Kartos teh aya nu daratang cik ieu ge dia kitu meureunna Pak Ujang di dieu Pak Herman Pak RT nya kumpul tanggal sabaraha teh urang muludan. Oh, nu boga harta nganterkeun ngelek, nu boga beas ngelek, nu emak geura mawa beas. Anu beas kana boboko buntung baheula mah tong ada anehnya boboko buntung dituruban ku daun tisu. Lamun boga entok, gencing entok, hayam uncit hayam, dijieun bakakak ngadangkang, ekek naon Pak Ujang. Assalamualaikum aya Pak Ujang, ceuk aya naon ibi. Ibi teh bade muludan. Kamari teh, anu kitu teh kamari. Kan bae Pak Ujang tahun hareup masih aya meureun. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan bae da ieu ge mulud, da malik ngodopar ge kitu. Naon kabeh muludan boga tanaga jeung pamuda kikieuan teh da ieu teh lain unggul jodoh maresikeun make tanaga ieu teh dina raraga tasakuran hayang di alam hayang diangken umat junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mana di antarana model siga kieu ngan kade catat yang urang dieu Pak Bu muludan mah ukur ragi terang ragi Pak cing abi naros air ragi gede mana ragi jeung nu dipeyeumna loba mana loba anu dipeyeum ragi nama sakiniknya lamun loba ragi loba keneh ragi dibanding anu dipeyeum kumaha overdosis pahit buruknya puyum sampo dipeyeum maka raginya ragina teh numpuk ari sampona saja tetep kaos kasana kok pahitnya cek kolot ulah loba ting ragi mah ukur aya supaya jadi meyeum anu lain jadi naon jadi amis tah muludan mah ukur ragi mah engke panggil bulan Rajaban mah ukur ragi Ujang Hidayat tunggu bisi urang aku gulukeun ragi unggul ari nu dipeyeumna saeutik ari malam Jumaah malam Minggu nanti datang dina muludan sumanget eta teh ngutamakeun ragi jadi hirupna teh bakal pahit da dipeyeumna saeutik ari ragina loba nah model kitu nya terusnya cukup satahun mah ragi teh aya dina Rajaban satahun mah aya dina muludan kamari meureun mungkin wae aya dina Muharraman eta mah ragi nu dipeyeumna naon malam Jumaah bapak-bapak jeung ibu-ibu malam Minggu bapak-bapak ibu-ibu jeung remaja meureun para pemuda eta nu dipeyeumna teh mata dibalik lamun nu dipeyeumna ukur 10 urang ari nu diragina 70 urang pahit kabeh naon sababna loba keneh ragi mata loba nu melag hirupna nyungklit hatena naon sababna seueur keneh ragi nu mawi urang hayang diaku umat Kangjeng Rasul tere ukur muludan da ukur muludan maragi sok eusian panginten teh malam Jumaah malam kumpul ngariung da urang teh hayang di alam diangkat umat junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi engke di akhir pan digero Pak aya pupujianna di akhir teh digero Kangjeng Rasul teh urang syafaat ayanya pupujian ya yang yana ya teh jengkol teh dina waktu Gusti Allah ngumpulkeun
sakabeh jalma. Ieu nu nabeu diriku teh. Aduh, Percaya ya udah gitu. tuh pokoknya ya. Dina waktu Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma. Uninga antos ngadangu. Poe kiamah. Aduh, entah tadi atuh teh kolot-kolot. Tah gitu. Punten banyak. Ada terawas ya. Ya Nabi salam alaika. Apa namanya? Sok sekarang Bu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam salamun alaik. Salawatullahu alaik. Ibu-ibu di abdi segitu kumpul ngayung bari pangawasan teh gitu. Dina waktu Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma poe kiamat poe hisaban teu aya panyalindungan. Kumpul kabehanana kumpul kabeh jalma bararingung diriungku sana burung alet-aletan kasaban jalan neangan panyalindungan. Tak urang raja desa kete kumpul kawetan ngajajar kakalen norojol di kulon norojol di kidul murudul naon akhir zaman menta dikumpulkan Bu Pak engke di akhir teh sadaya lain urang raja desa wungkul lain aja wungkul lain akang lain mah kabeh kumpul ngariung mang harita moal inget ka pamajikan urang kan man anu di alam dunia urang tisuk-suk tidur lebih ka tisuk tidur bekas sore jadi ka magrib jedir kabelaan nganyuk ka hutang bagi nyumponan kasugemaan kahayang anak yang pamajikan harita moal inget naon sababna da demi kasalamatan kabeh kumpul ngariung mangkani ngarita dina pangandika ge nya panon poe 7 nyata moncorong kabehanana cuplek leuweung cuplek lamping jauh ka sintung kalapa liuk dengan liuk lain kaditu lain kadieu lain rekamananya pilumpakeun rekamana panyumputan rekamana pangiuhan kami teh panas ripuh moal ingat ke anak, moal ingat ke pamajikan, moal ingat ke salaki nu penting masalah diri bring kaditu bring kadieu ngan ke rojo urang raja desa meda osok aya nu raja teh pola malam Jumat jeung malam Minggu ceuk beja dina pangajian teh aya dina Islam aya nabi aya rasul nu ngaran Adam alaihi salam bejana nabi nu pangheulana medal ka alam dunya teangan Adam alaihi salam teh teras ngadeus ka Nabi Adam bapana sakabeh jalma kumaha ieu teh ispa minta syafaat pikeun ngurangan hukuman bring ece teh ka Nabi Adam ya Adam alaihissalam salira teh karuhuna kabeh jalma bapana sakabeh umat kami teh hayang menang iuh-iuh menang pitulung kami teh panas teh kuat panon poe 7 nyata mencorong kabehanana guyang getih lain kesangu tapi guyang getih reka mana ya Adam tulungan abdi cek teh kumaha cek Nabi Adam
Nabi Adam tetiasa nulungan boro-boro nulung nulian nafsi cek Adam teh lainnya lentenya kami ge bujeng hingga nulungan araranjeun ci coba ka Nabi Musa urang gancang eta make haluang jeung pura ka Nabi Musa cek Nabi Musa teh ngabring ka Nabi Musa eueuh cek Nabi Musa teh nafsi kumaha aranjeun cobaan ka Ibrahim ring ka Nabi Ibrahim alaihi salam cek Nabi Ibrahim sumawona ya Kang cek Nabi Ibrahim cobaan ka Nabi Isa alaihi salam cek Nabi Isa kumaha walerna sarua bujang ingan nulungan anjeun kami kecantang tumenang rahmat yang barokah pitulung Allah tapi tong letik hate hei anak incu kami hei manusia tong letik hate Allah ngalungsurkeun hiji makhluk pilihan Nabi sinelir Rasul anu pinunjul anu gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin khatamin nabiyyin wal mursalin asmana Muhammad sallallahu alaihi bring weh ka Nabi Muhammad kamana ieu Muhammad teh kamana bro urang dia teh Kang ece tukang son desa ruang mal inget kana sound system kana mixer mal inget mana Muhammad teh nu mana Muhammad teh cek Nabi Muhammad kumaha Nabi Muhammad ngadeg kana pen aras umat kami kumpul ngariung di dieu sanu bakal digerok Kangjeng Rasul teh nu tukang muludan cantang tu urang raja desa bisa jadi bisa henteu digerok ku Kangjeng Rasul ummati kadarieu kabehanana menang pitulung kami menang izin ti Allah pikeun nyapatan anjeun mana dalilna mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'id dina surat ayat mana teh ayat kursi ari urang raja desa nalika digerok ku Kangjeng Rasul ummati rupa-rupa bah aya nu langsung gok ieu Rasulullah teh salamet eta teh aya deui anu kuliling kadenge ieu teh Kangjeng Rasul teh ummati tapi dikuliling kawetan ka kidul ka kaler ka kulon nah nemeuni eueuh wae mana Rasul teh geus capek geus baloboran getih geus ripuh kakara geus panggieun Kangjeng Rasul aya golongan nu katilu ieu poa urang ieu tah kadenge jelas ieu teh panggeuh Kangjeng Rasul teh lolong otot cek Muhammad ummati abah teh kalah hare-hare mana da cek ieu teh kadenge teh Muhammad nyebutkeun umat di mana Muhammadna mana Rasulullah ai sorakna aya ari jalmina teu aya tilu tah nu mana wae teh anu langsung gok mah ciri nu mana di alam dunia hayya 'alas shalah di masjidna Al Mubarakah ya teh hayya 'alas shalah hayu urang salat bring teh hese berjamaah teh abah teh tuh hese joget we asup naon teu kaleke digerok ku Allah ngalangkungan adan teh cok pengumuman ayeuna ngemutan ibu malam Jumaah malam Senin malam Minggu urang sasarengan talab ilmu nyupri ilmu urang ngaleungitkeun kabodohan teu kudu aya pengumuman kitu juga ngabring ka pangajian teh hese tah bisa jadi engke di akhir ummati cek Muhammad joget langsung naon dari alam dunia na ge teu hese ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala ganjaranana syafaat dijunjunan Kangjeng Rasul kalayan izin Allah Subhanahu wa taala teh hese aya golongan nu kadua tadi teh geus baloboran ripuh
Rinci kawetan kapulan mana geus ribu geus langsung ka Karapangi leuweung di alam dunya na geuning kengke salat lagi Kan kadinya jalanan. geus beak tilu batang ka karadae ka masjid mang teh ibu oge geus kakolotnakeun ka karadae ka majelis taklim kitu ge keun bae da nu penting mah nepi nu penting mah dugi nu riweuh mah nu hariwang mah golongan nu katilu teh tadi digerok ku Rasul ummati kadengeun ku manehna ku jeulina kadengeun tapi teu pahih jeung Muhammadna teu jonghok jeung Rasulna naon sabab da ciri di alam dunya ge hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ayo berjamaah di masjid teu kadengeun mah kadengeun teu hayangeun ka masjid lagi ka pangajian lagi ari caritana yang menang syafaat Kangjeng Rasul kadengeun pengumuman ada di kupingnya kadangu baca kadang doakan kadangu aya urang langsung jorojoy langsung ini ke masjid paru-parupa tapi lamun ada nanti jali ke jawabun celik karena celik teh kenapa non teh nah ada itu balik teh ini gitunya tu balik cenah adan teh nah salah cenah adan teh mending ngerakeun bari melak cangkeng ngarepan panto ini mah teu eta teh aya mata ti abdi di ditu ji sing balik ku adan teh belah ku budak atuh cenah salah budak teh kolot atuh pan sia kolot teh ini wae atuh arah bener mah naon margina urang punten ibu bapak hadirin sadayana punten ahli pangaosan urang hayang diangkat umat Kangjeng Rasul gogodana teh gede Pak Bu ibu punten gogodana teh gede tong jauh-jauh ahli berjamaah komo nu kakara gogodana teh gede naon bet gogoda loba digenggeureuhkeun terus teh loba digenggeureuh tumen sok suci pisan lagi biasa getara dek hade teh hese tumen ece ka pangaosan asok ibu osok ka pangaosan sok diaraja ece hayu urang ka pangaosan jawaban nu pangentengna teh mangga tipa yun 12 tahun pengajian can nepi ka majelis taklim teh tipa yun ceuk nu ngajak teh tiba heula diajak tara ini tuai dudunya beunghar henteu asok kayak gitu ibu mau ngajak rencangan ngajak tetangga efek teh mung ibu sok ngagenggeureuhkeun kitu dina hate tara bohong bisa nyebut tara mah diajak tara daek amit dudunya we beunghar henteu ka pangajian henteu geus cara urang ceuk nu sok ceuk nu tara kumaha jawabanana mending aing tara naon osok ge ngomongkeun batur bebeakan tempo dianyukan mental leuwihna amit mongko hadir di pengajian sok aya teh tara ngaji ngomongkeun kitu keun bae ibu nu osok ngaji ngomongkeun batur ge da urang mah osok ngajina dibanding jeung nu henteu punten ieu tur agung mana Bu Pak urang ikhtiar hayang ngomean hate hayang ngomean urang teh bodoh keun bae asal ini ka pangajian ngomean diri urusan ngarti di pengajian nomor sekian ibu teh ka pengajian anu ngaos Kang Ujang da teu kaharti wae keun bae nu penting mah ini ngaji halo nah percuma ini ngaji anggar sok ngomongkeun keun bae jeung ajeng dulur teu akur jeung baraya teh jeung baraya anggar paraseakeun naon percuma ngajikeun bae abah keur percuma ka berjamaah oge anggar we selisihkeun bae urang can bisa ngomean diri tapi ngaji osok di masjid osok artina urang ikhtiar ngomean hirup supaya menang barokah Allah dibanding jeung utara ece sok ngomongkeun batur geus bae ceuk ece mah aing we ngomongkeun batur sok ngaji dibanding ngaranehanana ngomongkeun batur resep ngaji henteu. Bener teu? Anu osok ngaji can tangtu sore komo tara ngaji. Kakos da masana
anu osok ngaji ge cantang tu sore da karek ikhtiar hayang dibanding mutaraha ngaji ikhtiaran maka hayang menang syafaat hayang digerok ku Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan adan semangat ayeuna teh naon sababna dari akhir ke ummati cekang di Rasul bro anjo patepah kumpul sadayana aya dina syafaat pimpinan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi ibu bapak hadirin sadayana bukti urang syukuran ka Allah larapkeun hirup kumbuh urang dina jag-jagna sehatna syukur ka Allah. Terakhir ya naon syukur ka Allah cek dina patokan syukur teh sorpun ni'ami ala taatillah ngasorukeun nikmat nasorukeun ngaluyukeun nikmati Allah pikeun taat ka Allah cepil jeung pangdanguna soca jeung paninggalna leungeun jeung kepatna suku jeung lengkahna jag-jag beulejak manfaatkeun dipake ngaji manfaatkeun dipake syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hese numawi ibu bapak hadirin sadayana ciri berkah di pengajian model kieu artina badana hasilna jadi sarumanget angkat ke pangaosan jeung dulur jadi alarakur jeung baraya geus rada dikurangan paraseana silih omongkeun makeun bae dangarana ge jeung tatangga cek aduh dosa lain dosa cek apan mineng cek teh lamun bet mineng hadir di pengajian berarti mineng silih hampurana amin ya Allah ya Rabbal da cantang tuh panggih di jalan mah di jalan di alun-alun panggih jeung tatangga cantang tuh silih hampura tapi di pengajian mah tonggoro jeung tatangga jeung dulur jeung maru pasti salaman nya di pengajian jeung maru pasti sesalaman maksakeun ajan keding-keding tarang kerung bibir jamotrokeun bae leungeun mah pasti sasalaman kan bae eta ciri khas di pengajian kahartos teh jadi kudu semangat ngaji bakal ngarti moal bakal ngartos moal ngartos mah lain urusan urang eta mah urusan Allah da jangan da abdi mah bakal babari poho keun bae babari poho ge ngaranna ge di pangajian tengah ngaji mah lamun teu poho lain ke pangajian abah poho deui keun bae beuting ayeuna mubalingna ge tilu abdi segera bikin tos tuh geus dikodean nu tadi diomongkeun nepi ka ayeuna ge cantang kumaha kieu teh di dieu teh sok cantang tuh artinya Kang kan baik anu penting mah urang ngadengekeun mangga kitu bisi abah bisi mang pamajikan urang baca torot bae ngomong we pabaliwat teh supir ka sadaya dan anon kan bae dengekeun dari nek di buku ngarah buru-buru jam an paur euy ngomong ge jarang pete ngarah buru-buru geus ada kitunya bukan ini ngaraheun euy betah itu Kang Son aduh minta nomorna ya sugan we ya rada hak ya jeung betah alhamdulillah ya silaturahmi abdi Pak ibu sadayana sareng urang ieu intina naon rupiah nu diaoskeun nu dicarioskeun ku abdi urusan ngartina mah sekian nu penting mah silaturahmi beungkeut ngageget ieu teh abdi yakin urang dieu ieu teh ngarojong kagiatan siga kieu ikhtiaran dina manah niatkeun dina hate anu tos berkorban anu tos infak sedekah sanes kantena niatan urang syukur ka Allah subhanahu wa taala ngabungahkeun hate urang ngalelerkeun hate urang anu boga hartana tembong ku hartana anu boga tanaga gerakeun ku tanagana anu boga ilmu keprukeun ku ilmuna naon dakung ngariung ngungpulung di lembur model kieu insyaallah sareundeuk saigel sabobot sapihanean dina raraga nembongkeun lembur anu pinuh ku syukur diawur ku rahmat Allah subhanahu wa taala insyaallah kahirupan oge aya dina barokah
ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi ngawilujengkeun ngabingahkeun bahkan reus boga lanceuk kang ojang di dieu di kekolotan jeung sanes kantena. Mudah-mudahan we sasarengan insyaallah babarengan riung mungkulung dina kahadean pasti ibu ke di akhir da yaumul akhir urang teh bakal katalepaan kasepretan minimal bau-bau nama kacepretan kaleleberan menang pitulung menang pituduh menang iuh-iuh di Allah ngalangkungan syafaat junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subsahan umum pasti sadayana ge haroyong kumaha hayangna lain hayang diengke hayang ngaplahkeun ti ayeuna. Terakhir pepeujeuh ti abdi aya kolot abdi anu ngawasiatan bah mang kang hirup anjeun bakal berkah di alam dunya lamun boga tilu. Hiji niat sing bener paniatan ieu muludan sing bener paniatan ece malam minggu malam jumaah ngaji sing bener paniatan geus bener paniatan. Kadua sing hade pepelakan malak naon kalakuan tina niat anu hade tina niat nu bener hadekeun lakuna prakeun biwir bir lisan omongkeun sing da anu hade nu bener niat mah bibir ge moal ngaraheutan hate batur leungeun ge kokot ge moal ngisi-ngisi kana patok tanah batur sabab niatna bener. Hiji niat sing bener nu kadua paniat sing bener paniatan kadua sing hade pepelakan nu katilu timbulkeun sifatnya ahan kajalma anu ngewa kaur bisa moal eta bisa moal gitu katilu mah nu cageuseup di jero ditutup juru tilu teh sing timbulkeun sifatnya ahan utamana kajalma nu mika ngewa kaur bisa moal bakal bisa lamun urang getol leureuskeun hatena di pangajian. Dasalila ieu nu getol barang bere teh urang sok mere lamun batur oge me eta malidnya ibu punten ibu teh bager ka jalma ka tatangga anu bager ka ece ge bager eta mah lainnya ahan artina eta mah mulang tari masih dibales. Nah bet di onang eta ge onang era heuh manehna ge hajat kamari onang. Nah hasil itu nanti dionang, dah temannya lagi hajat onang, mata tong dionang, dah sarua. Ai sifatnya ahan mah, rek onang rek henteu onang we. Kade isina 30.000 saya mah 30.000 deui we. Gitu teh dieu. Wawalak eta bagarageuna. Abah hayang kitu, Bah? Tetangga komo RT 3 RT 4 kali RT 4 tinggali heula. Mata nu hajat sok nu hajat gamis Pak, Bah. Gamis sakuna teh jero kenca RT 2 RT 1 RT 3 nah berarti katingali eta kudu cilian sieu mah 20.000 dah ngeujeun we 20.000 ulah mih tilu teh pucuk jumlah jamleh 18.500 jeung keresek 500 meni plus nu hajatnya bisa ngitungna sok hitung gitu aja di katana kosong amit-amit sekali akur jeung pamajikan urang. Nah habet abah dah kitu abdi keur jeung namanya jobrek teh inu budak naon ieu teh kela ieu mah sedap jeung Indomie sok itu aja amit-amit kata mah jeung tatangga mah di onang minggu mantap Sabtu naon sababna langsung apa nih hasilnya minggu mah udah nyate Sabtu mah rakinang 3 ugis genep anak 2 icu 7 nuturkeun ari amplop 25.000 kayaknya tapi minang urang teh kabeh kitu
Ieu nu mundanya di onang jam 7 jam 8 udah datang jam sabaraha kan anggar telat. Ari onangan kitu mah panan adat minggu udah datang Sabtu ieu teh aduh hapunten nya ece ieu pun incung nih hoyong ngiring beuh dolek dirahareun jeung boga hajat teh jeung boga hajat wios mana bugis nu jang tetangga sik dolek hajat teh mata tomani nalika kue nu rada mahal mah turun kelerna sok pageun naon sababna cik ese dibuka sabab ku tatangga mah ja anakna nya incungna nya bunuh dulu kabehanana naon urang sok heuh tara kitu jeung tatangga mah ulah kitu nah betul kita hese damaina gitukeun bae hartina jeung tatangga mah silih omongkeun biasana silih bere biasana silih sigeung biasana silih tulungan ge biasana da poe minggu oge dina pas paenan hajat sok anger jeung tatangga mah nu nyerenkeun ngabring nu seserahan mah sewir hayam terus bibit lauk emas bikeun ka tamu anu jarauh jeung tatangga mah sate hayam we anu liat jeung nu deukeut mah naon sababna eta teh jajeung era jeung nu jauh mah naudzubillahi min tas ngaji penting ayeuna isuk page nu hajat sok beda-beda insyaallah ke mah bakal sarua ieu ge ngaji sarua pincukna bakal sarua pincukan moal teh pincukna bakal sarua ngan kaajenganna ulah Lur sawir bae sareng nang agung cukup mulut berhapunten ibu sono bagja ibu kasinggung teh ku abdi kudu kasinggung sia ngaji mah hartina kudu bener lamun teu kasinggung mah neuteuk we oh cek urang cek anjing teh benernya loba eta teh hartina kasinggung ngan lamun minggu hareup malam minggu eceul sia eueuh malam Jumaah ieu eueuh hartina hatena jungkelit urek palang naudzubillahi min wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.